Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi anu mika landep mika tresna kana dongeng Sunda mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Sakumaha anu kauninga dina dinten ayeuna dongeng Sareupna di Pajajaran teh lebet kana bagian anu ka-30. Dina hanca urang bagian anu ka-28 hanca urang teh kapegat waktu dina mangsa medar harita di karajaan teh nya. Harita Kangjeng Raja nuju pidato malihan ginggi aya di eta tempat. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ngan bae mireungeuh para calon prajurit dina uji kawiraan teh bangun laletoy, ginggi mah teu kataji pisan pikeun ngabandunganana, malah anu keur diperhatikeun ku manehna mah aya na Ki Banaspati anu keur papada diuk dina jajaran para pangagung karaton. Ki Banaspati teh lalaki gagah umur antara 50 tepi ka 60 tahunan. Pakaian kaluhurna make senting atawa bedahan 5. Dijieun tina kain buludru halus warna hideung. Sirahna make bendo citak corak batik alas-alasan. Awakna tegep diukna ajeg. Anu ginggi ngarasa heran leuwih ti heran kaselang ku sababaraha urang pangagung kabireungeuh aya jajaka kasep. Ngagunakeun pakaian sarwa mahal, ginggi memang ngarasa heran. Kumaha henteu rek kitu sabab si jajaka teh taya lian iwal ti suji angkara. Hate ginggi teh teu beak-beaknya mikir. Di luhureun panggung di antar jajaran para pangagung karaton aya Ki Banaspati jeung Suji Angkara diuk sajajar. Nah, make bisa ngahiji kitu padahal eces pan di sagara herang duanana teh sasat marusuh musuhan. Nya marurusuhan. Ginggi jadi inget kana surat teh cenah ginggi kudu maihan Suji Angkara samemeh ieu jalma cunduk kadayeuh pakuan. Ayeuna Suji Angkara geus tepi ka pakuan bari teu cecel teu bocel. Moal mah Ki Banaspati ambek ka aing lamun engke panggih, ceuk pikir ginggi. Sieun kaawaskeun ku Ki Banaspati. Tu ginggi teh lalajo nanya lingker tukangeun batur teu moncongok rada kahareup. Sabot kitu nu lalajo geus surak ambal-ambalan deui eta teh sabab aya bewara yen samemeh diayakeun uji kawiraan bakal dibuka ku pinton kagagahan para prajurit. Cenah para prajurit anu panghadena di dayeuh pakuan edek demonstrasi nembongkeun sababaraha taktik tempur militer Pajajaran. Ginggi kungsi nampa penjelasan ti guruna yen Pajajaran dina danget ieu ngawasa sabagian taktik tempur militer anu aya dina kitab Pustaka Ratuning Balasariwu. Anu geus bisa dilatih sacara fasih teh nyaeta taktik tempur. Anu katelahna Makara Bihwa, Lisang Bihwa, Cakra Bihwa, Suci Muka, Bajra Panjara, Asumaliput, Gagak Sangkur, Luak Maturun, Kidang Sumeka, Babah Buhaya jeung Ngaliga Manik. Anu kumaha bae eta jurus teh ginggi teu apal kabeh.
anu didataan mah sabenerna ilmu tempur militer anu dipilampah ku jalma rea, samisal ku pasukan tentara, lamun mah ginggi kungsi dilatih jurus-jurus anu dicokot tina kitab pustaka Ratuning Balasariwu ku guruna ukur dipilihan taktik ijen jang dipake sorangan lain sapasukan. Sanajan teu mustahil Ki Darma ngarungkal-ringkal atawa ngarobah-robah taktik, nya ngarobah taktik tempur pasukan dirobah jadi ijen pikeun soranganeun nyaeta jang gelut patutunggalan. Prajurit ngabewarakeun yen dina ieu demonstrasi pasukan Pajajaran bakal mamerkeun taktik tempur jurus merak simpir. Rengse patugas ngumumkeun disusul ku handaruanana gending degung monggang. Mungguh matak sumanget keur anu ngadenge di antar nu lalajo oge make aya nu raragrigig sagala ngarengkenek ngibing. Nuturkeun gederna sora gamelan jeung turuk-tukna kendang. Teulila ratusan prajurit pakuan ting derepet lalumpatan ka tengah-tengah alun-alun. Maranehna ngaribing nuturkeun wirahma gamelan. Ngan geus kitu nyusun barisan anu lamun dititenan mah formasi barisan teh niru-niru buntut merak anu nyimpir ngajere bebeng. Ratusan prajurit ngabagi dua kelompok niru-niru salaku musuh anu kudu adu hareupan dina hiji peperangan massal. Kabehanana teu marake baju kajaba calana sontog. Dina masing-masing leungeuna marake gelang bahar, buukna paranjang ngan digelung jucung. Pakarangna anu mangrupa gobang panjang, tapi aya oge anu mawa tumbak. Kelompok anu hiji deui jumlahna leuwih saeutik tibatan kelompok pasukan anu hiji deui. Ngan anu ieu mah marake baju jirah. Ari baju jirah teh baju kurung anu dijieuna tina logam mangrupa sisit, fungsina jang nahan panarajang pakarang seukeut. Mireungeuh tata busanana kelompok anu di baju jirah ieu mah jigana pangkatna jauh leuwih luhur tibatan kelompok kadua anu jumlahna jauh leuwih loba. Sanajan sarua marake sontog hideung tapi dilapis ku samping batik kebat jenis rereng. Ongkoh barisan anu ieu mah teu marawa pakarang seukeut ukur netelakeun yen pangabisa ijen maranehanana jauh leuwih luhur batan pasukan anu aja dilawana anu samagreng ku pakarang. Ayeuna dua pihak kanana geus adu hareupan, geus kitu salah saurang perwira karajaan ngagorowo. Merak semper cenah. Pasukan anu marawa pakarang seukeut teh gancang nyieun formasi. Formasina niru-niru buntut merak ngajere bebeng teh. Saban-saban dieusian ku ulasan prajurit ngantai ka tukang jumlah bulu merak gumantung pangabutuh bisa jadi ukur 10 jajar, bisa oge tepi ka 100 jajar. Saban bulu narangtung pang tukangna, saban dieusian ku 5 prajurit anu kapinteranana jauh leuwih luhur batan anu aya di sabarisan bulu. Tukangeun barisan bulu merak anu nyimpir ting jarga sabubuhan prajurit anu jauh leuwih tanggoh deui. Barisan anu tukang fungsina pikeun ngagantikeun barisan anu hareup anu lamun ngayunan musuh ngarasa kapepet. Jurus merak simpir mah jurus jang ngajorag musuh secara ofensif, itu bahasana teh.
Ari anu jadi lawana nyaeta anu make baju jirah sigana sifatna ukur defensif. Sanajan teu dibejakeun ku perwira karajaan jurus naon anu rek diperagakeun ku pasukan anu di baju jirah, tapi ginggi bisa ngajudi yen maranehna anu defensif teh pasti bakal meragakeun taktik tempur anu katelahna Bajra Panjara teh. Ceuk Dharma, Bajra Panjara mah ngarupakeun barisan jiga Jaruji Panjara. Pasukan teh ngajajar ka sisi lain ka tukang. Barisan sarupa kitu bakal manglapis-lapis jumlahna gumantung pangabutuh. Bisa 10 lapis, bisa 100 lapis. Lapisan tukang pangabisana jauh leuwih hebat batan pasukan anu panghareupna. Sanggeus kabeh para sang kuda-kuda perwira karajaan ngagorowok mere tangara malar peperangan di mimitian. Bareng jeung eta pasukan merak simpir surak ambal-ambar bari lompat tarik muru ka hareup. Sabalikna nu rek dijorag tetep masang kuda-kuda. Ku ginggi dihitung eta dua pasukan anu keur adu hareupan teh jumlahna imbang. Nyaeta saban 50 urang, maksudna kieu. Nu keur ngagunakeun taktik tempur Bajra Panjara ngabaris kagigir. Barisan teh aya sababaraha lapis. Tiap lapis diwengku ku 50 prajurit. Lapis kadua ge sarua 50 prajurit. Baris katilu oge sarua jumlahna. Ari lapisan pertahanan taktik Bajra Panjara kabehanana aya 10 lapis. Artina kakuatan pasukan anu keur ngagunakeun jurus Bajra Panjara teh aya 500 prajurit. Pasukan anu jadi lawana nyaeta anu keur ngagunakeun taktik tempur merak simpir jumlahna sarua deui aya 500 prajurit. Ngan anu ieu mah formasina ngajajar ti hareup ka tukang tiap bulu merak diwengku ku 50 prajurit. Ari bulu merak anu ngajare bebeng teh jumlahna aya 10 lambar. Ceuk dongeng Ki Dharma, basa ginggi masih kena edi mumunggang Gunung Cakrabuana. Jumlah formasi pasukan gumantung kumaha gede leutikna pertempuran. Bahasa pertempuran antara Cirebon ngalawan Pajajaran waktu dirajaan ku Prabu Surawisesa, formasi pasukan tempur teh tepi ka 3.000 prajurit. Dipirig ku gending-gending lagu Kebojiro meureun lamun ayeuna mah dua pasukan beuki sumangat nyieun gerakan. Pasukan merak simpir ting serepet lumpat tarik bari ayeuh-ayeuhan surakna ambal-ambaran. Sora nu lalajo di alun-alun malah kadengi beuki ambal-ambalan deui. Sorana ngaguruh lir caah deng-deng ngarempagkeun tanggul ting keleber ribuan manuk sabab soak ku sora anu ngaguruh. Pasukan merak simpir lumpat rada katahan heula sabab prajurit nu di posisi panghareupna panrajangna teu bisa ngabobolkeun pertahanan lapis kahiji ti pasukan Bajra Panjara. Anu nyusun formasi Bajra Panjara tetetela ngagunakeun prajurit anu pangkuatna pikeun ditempatkeun di barisan lapis kahiji. Ceuk Ki Dharma, memang ieu kabiasaan urang Pajajaran dina nyang hareupan perang. Nyaeta prajurit anu pangbedasna diteundeun di lapisan panghareupna. Ieu teh jangurangan resiko korban nyawa jeung cenah merenah. Prajurit pangbedasna anu boga elmu linuhung malah dititah bitotama panghareupna. Sabab lamun posisi dibalikeun nyaeta anu kudu bitotama ukur prajurit biasa bisa loba korban nyawa ti pihakna. Lamun prajurit tangguh gugur di pangperangan kakara lapis kadua katilu jeung saterusna anu kudu tanggung jawab. Nyamun jeuk zaman ayeuna mah jiga main bal, pada anu diheulakeun main teh dipercaya bakal bisa ngimbangan lawan.
pamain inti geus limpe kakara pamain cadangan dititah ka tengah lapang minangka gantina. Pasukan merak simpir oge kitu, prajurit anu tanggoh anu diteundeun di posisi panghareupna. Kitu sababna peperangan teh karasa lila. Sabab kekuatan prajurit anu diteundeun di posisi panghareupna kakuatanana saimbang. Kusabab dua pihakanana eueuh nu eleh, eueuh nu unggul. Akhirna patih anu mimpin ieu acara ngeureunkeun latihan. Sabab acara saterusna kudu geus lumangsung. Acara dimaksud teh nyaeta acara ujian kaparigelan ngulinkeun senjata. Boh senjata tumbak, boh senjata panah. On kitu deui kaparigelan dina ngulinkeun pakarang sejen saperti bandring, cangkalak jeung sajabana. Jika tadi nu lalajo mah tetep katembong raresepeun jeung maruji ku tapisna para prajurit ngulinkeun rupa-rupa senjata. Ngan bae ari keur panon ginggi mah nu dilajoanan teh nyaeta biasa-biasa bae. Boh gerakan, boh katapisan, teu onjoy-onjoy teuing ceuk ginggi mah. Basa aya pamer mentangkeun jamparing tina gondewah bari tarumpak kuda, bener ari sawaktu mentangkeun jamparing mah. Si jamparing teh nenggal nya nenggal pisan karena bobonekaan anu gugun tayangan dina tali. Tiap jamparing anu ngablesat pasti nenggal karena beheung boneka atawa karena kekemplong beuteung. Ngan ceuk Ki Darma mah pasukan panah dina zaman Prabu Surawisesa anu katelahna basura saurang prajurit teh bisa mentangkeun 3 jamparing jeung ditujulkeun ka 3 tujuan. Geus kitu awak 3 musuh katiruk ku jamparing anu ngablesat bareng tapi ka 3 tujuan. Ginggi mikir nah bener pangabisa pasukan basura anu kiwari ukur sakitu atawa sabenerna mah mampu jiga anu kungsi diomongkeun ku Ki Darma tapi dirusiahkeun di hareupeun umum mah. Ginggi geus rek ninggalkeun tempat pintonan lamun mah ti tukang tak-takna eueuh anu nepak ada diliuk teh horeng madi. Karah sia geuning madi nu disebut ngaran parna melotot ambek. Ginggi sadar yen tadi isuk-isuk geus dipapagahan yen kudu boga tata titi diduga peryoga ka madi. Geuning pangersa ceuk Ginggi malikan deui omonganana. Aing kakara bisa ka dieu sabab riweuh loba gawe ceuk madi. Tapi anu sanes mah geuning sibukna di tengah alun-alun pangersa. Dasar sia mah jalma belegu. Emangna ari disebut sibuk ku gawe ukur lalatihan kanuragan ceuk madi. Nah atuh ari salira sibuk kunaon kitu? Ngajedog siah. Hoream aing menerangkeunana oge jalma bodoh mah moal ngartina naon. Tembal madi. Nah ari pangersa aya kaparyogian naon mani ngersakeun milarian jisim abdi ceuk Ginggi rengkuh. Nyau teu ngahaja neangan sia pan ieu aing keur sibuk jaga keamanan di sabudureun ieu tempat ngan sacara demit sacara rencepan supaya mun aya jalma jahat moal nyahueun yen sabenerna patugas telik sandi anu purah nitenan jalma anu dicuriga nya ayeuna ngontrol ka dieu eta mah kabeneran we manggihan sia ceuk madi cumarita semutarik nepi ka batur ge ngadengieun. Ginggi ukur nyebut bari hatena mah heraneun. Nah cenah ongkoh ngajalankeun tugas kudu rencepan. Tapi cumarita tarik jiga hayang katanggar ku batur. Aing teh keur ngintip-ngintip ulon-ulon nu ngacaukeun keamanan ceuk madi angger sorana bedas. Aya ulon-ulon kakacauannya di dieu teh nya jeung sia ulah bawel kitu sabab bisa-bisa nya sia ge ku aing dicangkalak da bisa
anggap ulun-ulun kakacauan. Cek Madi ngancam tapi ka Ginggi muringis. Tapi kumaha jisim kaula tiasa katampi damel sareng Raden Suji Angkara. Ginggi ngingetan Jang Jimadi anu bajah manehna edeuk disina ngalamar gawe tea. Nah teu neuleuh kitu Raden Suji teh sakitu sibukna. Cek Madi nuduhkeun ka luhur panggung. Nya maksa jisim kaula mah sanes ayeuna teuing atuh, tembal Ginggi. Nya engke we atuh nya capekna balegu. Omong Madi kasar. Itu nate bari rek ninggalkeun eta tempat ngan kakara geus calengkah geus balik deui. Ampir bae aing teh poho katalatahan ku Kibanen. Pajah hayang tepung cenah jeung sia. Ngadengi omongan Madi hate Ginggi reuas aya atoh aya. Nah juragan Banen parantos uningangeun jisim kaula bade ngalamar kitu. Duh kukurayeun punduk aing. Nah kumaha eta sia make nyebut juragan kaki Banen. Nya nyebut salilaharna we da manehna mah lain pagawe luhur. Omong Madi. Oh nya Ki Banen we nya mau nyeuselan jiga sasia. Henteu cek Ginggi ngabelehem. Cing teang ka kobongna saprak tepi ka dayeuh manehna mah jadi tik-tik brek dulu di dieu teh. Eueuh naha teu damang pedah naon. Ginggi reuas. Memang ti keur tepung di lembur cai oge Ki Banen mah mun cacarita sabedug sakali ari aya hal-hal penting we cacarita na nu rada panjang teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana cag urang rehat heula sakedap wilujeng wayah kieu ka sadayana nu masih keneh ngadangukeun dongeng. Mudah-mudahan sadayana para wargi anu mikalandep kana dongeng Sunda khususna dongeng sareupna di pajajaran ieu dina danget ayeuna nuju aya dina kaayaan sehat walafiat nuju aya dina ginanjar ka wilujengan urang soreang, urang Baleendah, urang Pameungpeuk, urang Buah Batu, Pangalengan, Cimaung sadayana. Oge ka urang Bandung Barat, ka urang Tasik, urang Garut sadayana, ka urang Ciamis, urang Pangandaran, urang Majalengka, Kuningan, Karawang, ge urang Banten, DKI sareng anu masih keneh mararanco dina cenah dongeng mangga pamugi sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Oge mudah-mudahan anu ngadongeng, anu ngadangukeun dongeng sakal deui sin aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oge pidoana mudah-mudahan ieu channel dongeng sing langkung majeng. Oke mangga panginten ngagarap dongeng-dongeng anu sanesna, mudah-mudahan tiasa rutinnya tiap dinten sapertos dongeng nu kapungkur. Tiasa offline lah. Itu pidoana ti sadayana supados enggal kitu carita anak sareng dongeng-dongeng anu sanesna. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun ieu dongengna. Ngan ari ayeuna kasebutkeun tik-tik brek geringan mah nya asa aneh. Sabab masing carang takol oge da sabenerna mah sehat atuh Ki Banen teh. Nya ku aing dibejakeun ka Ki Banen. Yen sia nyusul rombongan tapi kadayeuh cek aing sia aya gunana pikeun ngurusan nu gering. Ginggi ngahuleng. Nah bet kalah di titah ngurusan nu gering. Ngan sanajan kitu manehna teu ngabantah. Ongkoh dak ngaranan eukeur nalungtik nya saha we kudu ditalungtik. Menta sangkan Ki Banen medar pangalaman salila iyang ti sagara herang oge pan geus ngarupakeun hiji pagawean anu penting malah boa gede gunana. Madi mere alamat di mana kudu manggihan Ki Banen. Sanggeus Madi indit Ginggi oge indit tujuanana eudeup neangan di mana dumukna Ki Banen.
sakumaha anu diterangkeun ku Madi tadi. Ginggi ninggalkeun alun-alun benteng luar geus kitu mipir-mipir kuta anu aya di sapanjang walungan. Ceuk anu nyarita ieu teh walungan Cipakancilan, walungan buatan anu dijieun dina zaman Sri Baduga Maharaja Siliwangi 70 tahun anu kaliwat. Ceuk Madi Kibanen jeung Ki Ogel cicing di hiji kobong anu sisi benteng teu jauh ti walungan Cipakancilan. Teu hese-hese teuing da ti jauhna oge lapat-lapat aya bangunan imah anu dijieun tina kakayan, hateupna injuk, malah ari geus deukeut mah di pakarangan imah ka tembong aya anu ngabedega. Ceuk Ginggi harita teh ningali ka hiji jelema anu busekel beuteungna bureuteu. "Heh, Ki Ogel," ceuk Ginggi nyerowok. Ki Ogel panonna kerang kerung bae jiga hayang sidik. "Saha anu ti jauhna gura gero teh? Ngan geus deukeut we kakara apal. Sia teh lain budak anu kakaburan teh ya?" cenah. "Kakaburan?" Ginggi kerung. "Heueuh. Iheula di sagara herang sia ujug-ujug eueuh geuning. Har, malah Ki Ogel sapara kanca anu ujug-ujug eueuh mah cul we kaula ditinggalkeun sorangan di sagara herang." Ginggi malik negor. Ngan kabireungeuh Ki Ogel teu rek kapapanjangan, malah mah jiga anu embung cacarita soal eta. "Rek naon maneh ka dieu? Apanan dibejaan ku Madi?" "Oh, heueuh. Si Madi bebeja yen sia nyusul-nyusul hayang gawe di Raden Suji Angkara nya." "Memang kitu pisan Ki. Ari geus rek kusaha kaula titip diri sang badan, rek saha? Cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Kaula teh Ki, lamun eueuh anu mikanyaah kaula nya kana jadi bangke paeh langlayeuskeun meureun," ceuk Ginggi semu ngalengis. Ginggi ngabamlam kitu teh Ki Ogel mah bangun teu daria ngabandunganana. Boro neundeun karunya ngan katingali ku Ginggi paroman Ki Ogel jiga anu teu berag, jauh pisan jeung tingkah Madi anu baragagah beregege. "Saha sih ngaran sia teh? Aing mah teu wawuh." Ginggi Ki, Ginggi. Eta mah lain ngaran Durwiksa anu pangjahatna dina lakon pantun," ceuk Ki Ogel. Ti heula oge Suji Angkara nyebut kitu. Ginggi padu unggeuk da apanan. Ceuk Ki Darma oge kitu. Ginggi teh jin anu pangjahatna dina carita pantun mah. Keun bae ari sakadar ngaran mah. Ulah so teh jahat jeung paripolahna," ngomong Ki Ogel. Ginggi teu nembalan. "Nu matak aing teh bunga sia bodo katotoloyo. Biasana ari jalma bodo masok jujur da mikirna ge basajan. Sabalikna lamun jalma loba pangabisa sok dibarengan ku karinah ukal ekol macikeuh jeung nipu batur," ceuk Ki Ogel ujug-ujug nyarita kitu. Teu dihaminan ku Ginggi mah. Malah manehna mah langsung tumanya karena nasib Kibanen anu kabejakeun gering. "Nya Kibanen teh gering euy, ngan basa si Madi ngabejaan yen sia nyusul-nyusul rombongan tepi ka dieu manehna mah kalah mere amanat, cenah hadena sia mah mantog deui we ka cae," ceuk Ki Ogel. Ngadenge omongan Ki Ogel kitu halis Ginggi kerung. Sia montong tulus babakti ka Raden Suji.
Ceuk Ki Ogel. Ginggi kalah beki panasaran. Teu nanaon, kaula balik deui ka Cae, tapi hayang jelas we heula anu jadi marga lantaranana, ceuk Ginggi. Hayu atuh anteur, kaula hayang ngalongok ki banen, cenah. Ki Ogel unggeuk, geus kitu Ginggi dititah nuturkeun manehna pikeun asup ka jero imah. Nya imah panggung ukuran leutik, barang bray mukakeun panto. Leuh. Waktosna para wargi mitra Komdangu sadayana parantos seep. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-30. Insyaallah enjing urang sami-sami teraskeun deui dongengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.